Wilujeng enjing pemirsa patepang dari sareng abdi Api Pasahira sareng rerencangan abdi Ririn Karina. dina acara Warta Sunda warta anu baris dikapidangkeun ayeuna nyaeta kabakaran kebon. Hawa ayeuna panas jadi kebon bisa kahuruan dina tanggal 20 Juni lumangsung sana di Desa Cidahu anu nyaduruk sebagian kebon warga anu geus dikabaran ku babaturan urang. Nya hatur nuhun kuring geus di TKP aya sababaraha saksi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdi di acara breakingnya bade naroskeun kejadian kebakaran di desa ieu. Naon anu nyebabkeun seuneu ieu dimimitian? Karena cuaca panas jeung aya nu ngabakar sampah sembarangan. Saha wae korban anu dirugikeun? Anak Pak RT nu boga kebun. Nuhun pikeun waktos anjeun. Sami-sami. Balik deui ka anu aya di studio. Saudari Ingrid. Sakitu warta anu tiasa kasanggakeun wilujeng tepang deui dina warta anu bakal dongkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.